Oi, Wilujeng Sumping di channel Urang Sunda Kreatif Studio. Aa, teteh, mamang, bibi, akang, ece, aki, nini, abah, iya. Selamat menyaksikan. Gak ararate pangnyiarankeun hayang tondo gak asaus boga duit teu naon 5.000 geus atuh jadi urang balik we nyokot nginum. Nah ya duit di dia daripada beli cappuccino kan bisa nginum di imah lamun haus mah mending sodakokeun. Mana duit mana nu tadi? Ayo. Di imah teh cai-cai acan. Wih, ada uang. Kumakeun ya yuk, sakuan aja buat ke meser sebelah. Mantul, macan tutul. Ayo ah. Edek kemana? Kamu kasih ini. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Kadia menang duit di mana? Jumlah di imah cai hayang meuli cappuccino cincau nu bieu disodakokeun hayang onyok isuk dibalikeun. Permisi, permisi, permisi. Saya naon? Beli kopi nenen. Hah? Kopi nenen? Kopi naon kopi nenen? 2 dalam hiji. Kopi susu meureun? Ya. Sabar apa hijinya? Ke batur mah 2.000, bae ke kamu mah diskon jadi 5.000. Sudah, makasih udah didiskon. Makasih. Ngadon hujanan boga anak buah teh. Mana apa mana teh?
orang nelpon si Uin. Halo, Win. Non. Kadieu. Di mana? Di markas. Edek naon. Naon sama aing? Ente bos. Edek naon, Bos? Iya, dek mayar utang nu kamari. Oh, siap. Iya, HP-na. Win, ya orang ada ngabalikeun duit nu kamari. Tapi emang bener ieu duit maneh? Bener. Asa curiga ada. Biasana mah tara boga duit maneh mah. Asli, Bos. Oh, iya tuh. Pesannya, Bos. Komo abi nun pisan tos ditulungan. Bohong, uang itu dapat manggi. Mana kau? Uang itu dapat manggi. Mana kau? Kami adalah anak-anak berdalaman, tinggal di satu perkampungan. Buatnya yuk, sepuan aja buat ke meser sebelah. Mantul, macan tutul. Ayo ah. Iya. Ayang beli cappuccino cincang. Sok. Diuk di gigireun si Gilang.